Kali tong jilaka kejang ya. Geus lawas carita urang duaan anu munggaran kasih kamelang telaas sanajan mekan nyelangan edal ngalisan satiare babarengan arepan ngayomkeun ka meja malang rek pipit tentang laksana nyanding jeung bulan mekarna kembang endah paninengan kedana lisan geranya macaca satiare pabarengan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri cuang ciengan sorangan honcewang hatela lewang bumi asih dipeperi dipineng ditinggalkeun tersangka berdalir janji ku harian takotep hey. Macacah ge mun maneh nempo sukuna kikieuan teh hayak ka dieu macacah teh alah pedian mah bener asik geus lawas carita urang duaan anu munggaran hasih kamelang mekarna kembang endah paninengan edana lisan hanya Bu Haji satiare babarengan arepan ngayomkeun ka mega malang rek mipit bentang laksana nyanding jeung bulan mekarna kembang endah paninengan edana lisan satiare babarengan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri payun cuang ciengan sorangan honcewang hatela lewang numi asih dipeperi demi pineng ditinggalkeun disangka berdalir janji ku harian takoli tep tong syuting jogetna macaca teh kawita macaca hare-hare we mun peuting keur cempling temi kaeling ku hariring ngidangdang ku
saurang kadang-kadang hari panyanggupan di tahun genep puluhan sangka betlekasan bongan anggang yeung ari cek ingetan rumah sanen dan harapan tersangka betlekasan nu aya ukuran catetan najangka begat carita manusia kumawasa moal burung laksana ngingkeun sanjeuna sok tep sakieu we joget melek tingali jadi teripu alah oleh 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 mun petik jempling Mikaeli ku hari ini midang-dang ku saurang aja menjerat yeung hari tanyanggupan di tahun genep puluhan kesangka keselekasan bongan cek ingetan rumah sanen dan harapan kesangka betlekasan nu aya ukuran catetan najan begat cari